Tuan Syekh Abdul Qadir lamun kula sadetik henteu inget ka Allah anggap kula lain muslim. Oh harap Tuan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abu Hasan Az-Zazili mun kula sadetik teu inget ka Allah anggap kula ieu kafir. Leuwih dahsyat ngomong. Ku sebab naon? Ku sebab geus eueuh jasa hahalang. Selalu jeung Allah ka mamana atas perintah Allah, atas gerak Allah. Cek Abu Hasan Az-Zazili hese neangan hahalang di hate kula. Di tangan ka mana bae jeung di mana bae hese aya hahalang. Sehingga kanyahoan naon nu aya di luhur langit, naon nu aya di handapeun bumi ngannyana embung. Gusti ulah dibere kos kieu. Sebab abdi mah lain eta maksud abdi mah ibadah ka Gusti. Mantap ketika aya muridna anu capeun jasa ibadah, asal udang peuting kesangan, asal udang peuting kesangan. Bebeja ka Abu Hasan, mama abdi mah ieu capek bae ibadah. Ai kitu sih hayang ulah capek. Hayang tenang, aya hayang tenang mah nafsu sia. Ibadah mah deuk tenang, deuk geunaheun, deuk capek, ibadah mah ka Allah. Nu mere capek Allah, nu mere ngeunaheun Allah, nu mere tenang Allah, ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena. Kakarak terbuka jaheuh. Apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub. Padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang. Lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh mah kana tenang. Berarti tenang jadi pangeran. Kakaraknya terbuka, masya Allah jahil. Iya tuh ibadah mah. Wah capek-capek ibadah mah. Wah tenang-tenang. Jadi ibadah siapa gitu asal boga duit be tenang. Asal teu boga siapa geus akur bae pan. Asal teu boga duit be capek malah teu tahajud acan. Kunaon ieu parusing boro-boro tahajud. Tuh, jadi sasaran be tahajud teh. Mas sekarang itu pan dia mah. Maju pendek kok ieu tahajud hebat-hebat. Oh karung satrek laku alhamdulillah. Kaditu nanti tahajud kunaon rugi. Teu beres tapi ibadah kos kitu mah. Ibadah mah ulah hayang tenang, ulah hayang ngeunah, nu penting ibadah ka Allah. Mere kuat, mere tenang, mere senang, mere capek, Allah teh mah urusanana. Sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah. Ku Allah teh fluktuatif. Ditaikeun diturunkeun perasaan urang dingeunahkeun dihenteukeun dicapekeun dihenteukeun neuk nyoba ka walina datang ka mana sia ketika capek datang ka mana sia ketika gering datang ka mana sia ketika susah ai kitu mah dibere sehat dibere boga duit pamajikan huhahehe atuh pantes sia bisa tahajud dia bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge kuari sia kuari dibere gering pamajikan marah bae duit teu gablek aya nyaho pere cenah tuh parah tuh caknya tuh ya pagaweannya na meureun. Nah itu dek istiqomah teh hese. Nah ketika urang inget aing mah ibadah ka Allah nu mere capek ge Allah atuh terus bae. Aing mah ibadah ka Allah dibere tenang nang Allah. Aing mah ibadah ka Allah dibere senang nang Allah. Hayu bae geus ka Allah capek ngeunaheun tenang deuk ka Allah ieu lain ka capek lain ka tenang. Beres karek ibadah. Lamun urang teu dituduhkeun ku wali Allah moal nya ieu lamun dicaritakeun kehidupan para wali leuwih hebat tibatan kehidupan nu hariru. Maksudna eratna hubungan antara kutub jeung bawah. Ye, urang mah teu nyaho lamun gunung ngobrol jeung gunung, urang mah teu nyaho lamun tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, urang mah teu nyaho lamun batu ngobrol jeung batu. Hanya wali-wali Allah lah anu nyarahoan. Lamun batu ngobrol jeung batu, tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, gunung ngobrol jeung gunung, atuh komo manusia anu hadiah kanyana. Ye, mulai ke masya Allah. Dan Abdul Qadir teh takkan leulekeun we hibernya mana nusuk unggal peuting ka aing hadiah. Atuh sing hade. Da aya aturan-aturan tersendiri, nyingkabkeun hijab, mantak-tak dibere impian-impian nu istimewa asli impianana. Lantaran lain timbul tina nafsu. Ketika orang ibadah make sodri nafsu aya kene. Ketika orang ibadah make kolbu aya nafsu kene. Ketika orang nyulusup geus kana fuad mulai nafsu geus eueuh. Ketika orang geus jadi lub sirrul asrar moal aya nafsuan. Moal aya nafsuan. Hirup teh geus teu diatur-atur ku makhluk, hanya Allah. Hiji geraknya na kumaha ceuk Allah, kiceupnya na kumaha ceuk Allah, moal nyarahan. Sewaktu-waktu engke teu dibere ku Gusti Allah hanya untuk mencoba ka istiqomahanana.
jadi tujuan apa henteu karomahna besi nyana boga tujuan karomah cabut karomahna teu diijabah doana wali moal gentar ku sebab teu dibere karomah biasa bae waktu diijabah waktu henteu lain urusan urang makan lain ya aing geus ngabudah-budah kan teu bae segala teh naon deui nu dibaca jeung geus beak ieu babacaan can dihasilkeun karya memang lain mendek eureun tah eta nu dimaksud ulah kos kitu saju eureun pan ka ditu sebab ibadahna hayang karomah ibadahna yang mulia lain ka Allah wali bente iya tuh urusan dijawab urusan Allah boro-boro eta taeh ya tuh urusan Allah Masya Allah karim ini kumaha tuh kuari diatur wusul ilallah geus eueuh nafsu mana nu kudu ditarik nafsu mana nu kudu dipicen latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khofi latifatul akhba latifatul nafas latifatul qalam berbagai latifah di dinya teh aya muatan di dinyalah mana nu kudu ditarik mana nu kudu dipicen sesuai jeung aturan guru zikirna gengke diatur ku guru dimimiti jahar la ilaha illallah datang ke khafi Allah datang ke huwa datang ke al-haq datang ke al-hayyu al-qayyum al-jabbar sesuai jeung aturanana teu meudang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka maksuda lamun eueuh nu mindahkeun tidak lama sudah ulah pindah kana lamat luba lamun eueuh nu mindahkeunana guru mursyid jeung urangna geus kanyahoan aya perasaan tersendiri. Guru mursyid moal nyalahan ketika orang pindah rasanya nyahoeun moal disebut mursyid atuh ai lain haji mursyid mah ya deui sakadar haji mursyid mah atuh lain deui ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna mendak ieu kuari thariqah teh ambalayah tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju kok thariqah si jurusana dagang ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik naon hubunganana thariqah jeung jabatan thariqah mandek ngeuweuhkeun dunia baik kemuliaan jabatan kagungan jabatan dunia hiji Allah ndek ditaikeun ndek diturunkeun kumaha Allah ieu ka Allah we singgirkeun eta thariqah ieu kuari lain thariqah nu salah guru mursyidna